Poe ayeuna mah baturan teh nanah nyieun proyek goreng bawang anu digorengna tutung teuing. Kela kedeung besti same meh gurang goreng bawang. Si bawangna teh arek dipesekan heula. Da moal mungkin goreng bawang jeung cangkang-cangkang. Sabenerna mah besti teh nanah teh hoream lamun misalna mesekan bawang kieu teh. Soalna sok peurih kana panon geuninganan. Aya nu sarua teh si besti lamun misalna mesekan bawang. Panon teh sok cireumbayan we da peurih kana getah bawang. Walaupun dialihkeun bari ngobrol, anger we peurih mah aya keneh. Aya nu ngomong cenah geuninganan lamun misalna mesekan bawang. Eta si bawang teh ulah ditempokeun alias hare-hare we. Ya deui nu ngomong cenah lamun misalna mesekan bawang si bawang anak teh tancepkeun dina ujung geus segala dicobaan ku teh nanah mah anger kana panon teh peurih geuninganan. Higana teh lamun misalna make kaca panon, heuh eta kacamata sugan we atuh teu peurih. Tapi da ieu ge peurihna mah can parah teuing. Higana teh lamun teu kuat-kuat teuing mah arek we make kaca panon. Heuh daripada teu anggeus ieu teh pegaweanna. Ari nyieun proyekna mah teu loba teuing. Tapi da anger we ari ngaranna bawang beureum mah sok peurih kana panon teh. Lain arek niat gagayaan tapi da kumaha deui atuh. Bari jeung si bawang beureumna teh henteu sakilo-kilo acan. Aya meureunaan kara setengah kilo kurang mah. Heuh da lamun misalna di tukang sayur aya bawang goreng mah moal nyieun goreng bawang tapi da kulantaran di tukang sayurna kosong. Sebagai pegawai yang cantik dan baik hati, jadi poe ayeuna teh nanah nyieun proyek goreng bawang bareng si bujang. Ieu PR deui wae yeuh ngeuretanana. Jaba ieu si kaca panon warnana hideung teu katempo. Dilepaskeun peurih, teu dilepaskeun asa kararago. Paksakeun we heula pake sementahun. Salah sementara kita. Ayo hayo semangat meh tereh anggeus. Lamun misalna isukan eueuh tamu mah besti moal nyieun goreng bawang teh. Soalna si goreng bawang teh dibutuhkeun pisan ajang goreng sangu jeung sangu uduk. Supaya seungit cenah geuninganan lamun misalna sangu goreng jeung sangu uduk make goreng bawang teh. Ngeureutana mah geus anggeus. Urusutkeun kana wadah nu carang. Sampai meh diuwek-uwek make uyah simpen heula talenana kana rak. Cokot piringna jang tandena. Urulukeun uyahna kana luhur bawang. Sakudona mah ieu teh saeutik besti ulah loba teuing tambahan cuka we. Tuluy langsung weh diuwek-uwek besti. Nika kaluar getah bawangna. Lamun misalna geus diuwek-uwek mah disimpen heula sina meresap. Ayeuna dituluykeun teh nanah arek ngahuap heula ieu jeung hayam. Lain hayam hirup tapi hayamna ngagodog. Cokot nu ieu gede teuing tukeurkeun we ka nu leutik ieu teh. Sanguan we babaraha centong mah aja ngagandel. Asa kieu geuninganan besti dahar teh jeung hayam hunggul jeung sambal. Alhamdulillah singkat carita ayeuna arek gegero heula. Ari nungguan si bawangna meresap alias kaluar getahna. Daripada ngahuhuleng tamu. Jadi we si leungeun teh digerakkeun heula kana gerohaneun. Nanah bagean gegero si bujang bagean ngelapanana. Gegerona geus anggeus mah tuluykeun langsung goreng bawangna. Trekeun komporna cokot minyakna burusutkeun kana katel minyakna. Ieu teh kakarakeun teh nanah ngagoreng bawang kieu teh besti biasana mah meuli. Cannya jigana teh geus panas besti asupkeun we cobaan heula saeutik. Perdana nyieun goreng bawang ku sorangan. Dibantuan ketah ku si bujang. Nyaho teu besti pas diangkat teh tutung teuing geuninganan. Untung ieu dibagi dua jadi we percobaan kadua sugan we teu gagal. Pas dicobaan teh geuninganan heueuh pait besti. Jeung deui hayang nyaho teu besti rasana kumaha. Asin jeung pait teh ngahiji di dinya jadi rasana teh kumaha nya. Pait ku bakat tutung ieu teh si goreng bawang teh wadul we tutung teh besti. Nasi sudah jadi bubur mah moal bisa dibalikeun deui. Kajeun we nu geus kitu.